Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi sadaya. Kumaha daramang? Sataajan dilajeng, urang wanohan nu heula yeuh sareng nu gaduh swanten dina ieu video. Tah nepangkeun simkuring Meli Surya Utami kalayanim 231213 ti kelas 4A Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Di dieu simkuring baris nyarengan wargi sadaya dina video tutorial ngagunakeun EduCandy dina pangajaran bahasa Sunda. Anapun ieu video dijieun nyaeta salah sahijina pikeun nyumpunan pancen mata kuliah teknologi digital dalam pembelajaran bahasa anu diampu ku Bapak Dr. Harisantosa Nugraha. Tujuan liana nyaeta pikeun mantosan wargi sadaya dina ngamangpaatkeun teknologi digital salah sahijina EduCandy kanggo pangajaran bahasa Sunda. Sapertos biasanya, sataacan ka videona nginghilap like, komen, jeung subscribe akun Sunda UPI. Hatur nuhun. Tah, ayeuna mah hayu langsung wae ka video tutorialna. Nu kahiji nyaeta urang searching heula web EduCandy di Google. Tah, kin satos dibuka tampilanna bakal sapertos kieu nya. Laju urang kahandap. Tah, di dieu teh kanggo siswa oge kanggo guru teh urang teh kedah ngadownload heula aplikasi EduCandy-na. Laju wae urang pencet di dieu nya. Tah, ieu teh sababaraha pilihan aya di App Store, Google Play, oge Microsoft. Kumargi kan di dieu simkuring nganggo laptop, janten hayu urang buka wae di Microsoft. Tah, laju wae urang ngadownload heula aplikasi EduCandy. Tah, pami atos ka download, urang langsung wae muka aplikasina. Tah, langsung wae urang teh di dieu registrasi kanggo ngadamel akun. Tah, dina registrasi teh aya sababaraha nu kedah dieusian, nyaeta aya username, first name, last name, age email, terus anu pamungkas aya urang dipiwara ngadamel password kanggo engkin lebet ka aplikasi EduCandy. Tah, pami gambar jempolna tos hejo berarti eta tos leresnya urang klik wae register. Tah, di dieu teh bakal aya email kanggo verifikasi lebet ka EduCandy. Tah, pami atos diverifikasi urang tiasa langsung login wae nganggo email sareng password anu tadi tos didamelkeun. Tah, angkin tampilanna bakal sapertos kieu nya. Aya nami urang, terus urang oge tiasa nambihan topik anu bakal dijantenkeun game. Laju wae urang pilih anu create a new activity, terus pilih oge anu word. Tah, dina word ieu urang tiasa ngalebetkeun mata pelajaran oge di handapna urang tiasa ngalebetkeun materi anu baris dijantenkeun game. Tah, di dieu simkuring ngalebetkeun mata pelajaran bahasa Sunda kanggo materina nyaeta aya pupuh sekar alit. Tah, pami atos kitu urang langsung klik wae create. Saatos kitu di dieu urang tiasa ngalebetkeun pupuh naon wae anu kalebet dina pupuh sekar alit. Urang percepat wae nya, di dieu aya balakbak, durma, gambu, gurisa, jeung sanes kantena. Tah, pami atos urang klik play. Dina play teh aya sababaraha game anu tiasa diangge. Di dieu urang cobian heula nu anagrams-nya. Klik play. Tah, di dieu urang tiasa nyobian game na heula nya sataacan di-share ka siswa. Tah, ieu tos mulai. Tah, kin kecap-kecap anu tos dilebetkeun saacana, kin teh di dieu teh bakal diacak heula. Urang susun janten jawaban anu leresna. Tah, saperti ieu juru demung. Teras laju di dieu teh aya ladrang. Tah, laju deui di dieu teh aya gurisa jeung sanes kantena.
Tah pami atas rengse nyobianana orang tiasa uih deui ka beranda. Tadi dia orang tiasa share link ke siswa. Tadi dia aya tiasa di copy wae. Terus tadi dia aya kode nanya, kode mungkin dilebetkeun ku siswa. Tah pami tadi mah pupuh sekar alit, ayeuna orang tiasa nyobian anu bagian pupuh sekar ageng. Laju klik create. Tadi dia orang tiasa ngetik pupuh naon wae anu kalebet kana pupuh sekar ageng. Dina pupuh sekar ageng ieu teh diantarana aya kinanti, teras aya oge sinom, teras aya asmarandana, teras oge aya dangdang gula. Tapami atos orang klik di play. Tadi dia orang cobian anu word search. Nyata milarian kecap. Tadi dia orang langsung wae klik play. Tadi dia oge saminya huruf-huruf atanapi tampilan teh bakal diacak sapertos kieu. Tadi teh orang milarian aya sinom, terus dangdang gula kinanti asmarandana. Tah pami atas rengse sapertos biasa orang tiasa uih deui katampilan beranda kanggo nge-share linkna. Sapertos biasa pami tos diklik share bakal keluar link oge kodena. Tah kitu cenah para wargi cara ngagunakeun EduCandy teh. Kumaha Kak Irut? Cus angge game interaktif ieu kanggo ice breaking atanapi bahan evaluasi di kelas. Dugi dieu heula nya video tutorialna. Mugi ieu video teh janten mangpaat kanggo urang sadayana. Hatur nuhun.